kuari geus datang ka mana. Urang geus datang ka mana pengorbanan urang ieu jang agama. Urang teh pengusaha gede, di lembur aya nu nyieun musala. Nyana usahana gede luar biasa miliaran. Aya nu ngabangun musala. Letik. Ulah gede miliaran ulah letik jasa letik. Eta menta keramik doang, keramik. Dek iraha berjuang. Kakarak bangunan doang eta. Kakarak bangunan doang. Ai kitu mah ngadenge sinden ti Subang. Sing ada ulah ka mamanakeun. Anak buah dikerahkeun ka awas. Ulah nonel acan. Bawa heula ka pos ka ditu. Memeh ku aing teu meunang aya sasage nya. Wah, atuh boga modal lah. Ngucur danana tah ieu jang sindenna, tah ieu jang numawana, ieu jang sia transportna, tah jang centeng. Besi kurang bebeja deui ka aing. Urang mah berjuang dina jalan kitu mah kitu tah. Atawa berjuang jang kitu nyukseskeun seseorang. Jang nyukseskeun seseorang. Sekian miliar siap. Nu penting nanjeur. Ai digigireun imahna aya pondok pesantren deuk rubuh. Aya masjid terbengkalai. Aya majelis, masya Allah, geus teu ngahulu ngaler teu ngahulu ngidul. Jadi perhatian, kakarake segi perjuangan dina bangunan, kakarake anu henteu katoel, awak teh teu katoel ngan seukur harta doang. Urang mah encan pernah berjuang datang ka bebeakan can pernah. Encan pernah aya dongengna kieu, aing dijual teh sawah nu itu, jangan nyeun nasid aing mah. Tapi lamun kieu mah jual sawah itu, benar. Ya ini kan lurah pan. Loba tah manu kitu mah di Cikupa 2 aya teh belah raja hiji Cilongok mah teu kaliwat. Tuh mun berjuang kos kitu mah atuh loba jasa. Jadi dijual di mobil kijang ieu tahun 2005. Jang naon sih nganggeuskeun masjid lah, jangan batur pengimun ka haji bae geus kajen batur-batur kula-kula eueuh nu kitu. Eueuh hiji-hiji acan teu ngadenge sahuntu-huntu acan itu ngajual sawah naon anak pugu sakarola kedokteran hiji. Aju anu hiji lah teu ngajual sawah teu bisa loba. Tuh jangkos kitu loba ieu berjuang kakaraku harta doang encan tek ku nyawa masyaallah. Pikiran ge carang anu memperjuangkeun melalui pikiran ge gan sautak saeutik we aya waktu-waktu senggang pake kos kitu, aya waktu saeutik sakelumit pake kos kitu, senggang lama pake dunia bae. Senggang lama pake dunia bae. Nah, aya saeutik memikirkeun ke arah eta. Kitu kele harta, wah makin ditumpuk-tumpuk. Jang berjuang di jalan Allah mah asana angel kene. Komo awak mah. Kadanan ku perang ngalawan Nasrani jeung Yahudi. Keur bade urang mah ulah deui perang teh ku nagarana diteu meunangkeun. Padahal mah ieu teh geus ngajerit jasa rakyat mah sabenerna mah. Naon sebabna nu matak ngajerit? Makin munculna gereja-gereja berarti tanda tangan penggede-penggede. Berarti nyana ngaloyongkeun karena pembangunan agama Kristen Yahudi di Indonesia. Pek leg-leg pun geus mararawat para penggede-penggede sabodo nyana. Ya urang yang ngaku sebenarnya mah negara urang teh kos kitu, tapi kos kitu mah ngaridoan berarti. Muncullah tiap-tiap perumahan, muncullah tiap-tiap kampung. Mending nu geus layak, nu can layaknya muncul. Berarti nyana kan nu tanda tangan. Nyana saha kieu? Nyana be pokona mah. Henteu jelaskeun lagi, nyana be pokona mah. Tak eta teh tinggal paehna doang wallahu alam di akhirat. Eta ngaridoan pan berarti teh loyong. Nah, eta mah terus we saderet ka dinya teh dihijikeun we ka ditu. Nu sakumaha kamari. Tah, kuari mah tak. Aing mah ai perang mah meureunanan jan teu. Ieu bae aing mah ngahadang. Ngahadang kana kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup. Nu kos kitu geus mat mun paeh eta syahid eta. Mun paeh hebat jasa eta kos kitu. Deres, ieu mah deres, nu lain kiai-kiai, ge kiai teu kitu. Ketika kiai-kiai tanda tangan. Tanda tangan naon? Anti pembangunan gereja. Kere kalau mah kere besi ku camat tadi aku panjana sok mere 3 juta sebulan. Kalau mun tanda tangan atuh meureun eta kiai outlaw eta. Bin tolol, bin goblok, bin naon deui? Endahan jawara nu tampil. Aing tanda tangan ti heula. Aing ye tanda tangan nu gede jasa. Bahkan ceplok tangan, bahkan stempel bahwa aing anti pembangunan gereja.
emang siap kurang daek aing salat tilok non tilok ieu beureun ieu jang jalan ka surga aing geus aing mah geus ieu bae geus aing mah pokon geus engge di akhirat teh ditimbang salat jore zakat jore puasa jore ngaji jore aya hiji anti agama Nasrani wah cek malaikat ieu lu bagus bae timbang lu bagus aja jore bagus anu bagus surga coba begitu dibalangkeun itu jawara dibalangkeun ka mana itu ka surga kiai eleh jawara tulung eleh ku jawara taruh tege ieu urang berjuang dek datang ka iraha dek datang ka mana dek kumaha carana disesuaikeun mun zaman Kangjeng Nabi perang zaman sahabat perang zaman tabiin geus mulai dikurangan zaman wali-wali sanga perang sarua bae zaman kuari zaman perang otak zaman perang politik zaman perang ekonomi zaman perang budaya zaman perang informasi kuari itu berhasil kan ya lamun dia tadi harap benar bisa si atuh kuari kedudukan di mana sih itu di anu dan nyaon teh siap perjalanan iya aduh tuh lu mun aing tuh bisa wah behoge si atuh aku gelutiannya itu sanu ngelakeun emang sawen iya eta gelutnya ditongtonan ke Menkoprok ya eta sanu menangkeun iya kabeh ge ieu kabeh ge di bawah ieu kabeh ge tuh pejudi luhur mah tuh aing kai gitu kabeh ge lamun lu aing mah tuh ana acak-acakan judina teu balener ceknya mah judi bener meureun tolong tak kabeh kieu teh nepak dada urang mah kabeh ge tuh jangan bisa ngabangun tah ieu hasil ieu Masya Allah eta teh sombong ujub takabur bakal dihandapkeun ku Gusti Allah mun aya naon teh ulah di aku urang mah boga murid loba teh tah murid aing kabeh nu bagus mah ulah wauh jeung murid mah ketika murid ngomongkeun pan abdi teh murid oh murid jeuh emang sok di mana ngaji ada pentang kalamot los tadinya datang ka pae atuh sia kahujanan los urang mah lain sih ade itu murid aing udah diganggu eta wilayah aing ih kiai sih ngaku wilayah sakumaha bupati eta kiai Golkar teh kos kitu teh tolol teh kiai Golkar mah nah mun orientasina ka dunia mah kos kitu bae asanang aing bisa ngaji asanang aing boga wawasan bisa nang aing asanang aing ngabangun asanang aing tah eta nu kos kitu moal kebal ngagejret kajen kumaha ge mantak nyana teh sok ngajual kamuliaan teh ketika aya pilkada ketika aya pilgub ketika aya pilpres lantaran boga ngarasa mulya jual beli jeung kamuliaan nyana dibere sekian ratus juta mungkin siap lantaran kula boga asa loba murid siap kula jual kamuliaan ngaranna moal kebal tak kiai kosi mangkaning hampir 99,9,9 deui ih kuduna mah begitu dek dijadikeun tim susah sih atuh kula sih boga pikiran jeung wawasan di mana lain channel boga murid mana aja teh nyaho kula mah teu pernah aya nu ngaji eta nu ngaji lainnya ana meureun juri teh nu ngaji mah kula mah teu di embung tilok ngajual kamulan cukup Allah bae nu ngamulyakeunana sieun jeung izin ka Gusti Allah dibere mulya dibere agung ulah dijual ka dunya siap jadi tim sukses berarti ngajual kamuliaan aing asa boga jelema aing asa boga murid moal kebal tak kiai mungsrut kiai kos kitu iya Sida Abu Bakar contoh ya nu sakitu nomor hiji kadua nah setelah Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi mun aya nabi nu dipilih niscaya Abu Bakar diangkat jadi nabi poharaja sapan eta mah kata ka Sida Abu Bakar teu ngaku-ngaku nu mantap ketika kita jadi imam teh pan cek Siti Aisyah ulah ya Rasulullah abah mah ulah dijadikeun imam henteu abah be ulah emang kunaon gitu abah mah teu kuateun mun maca Quran teh di imah ge nya masa ayat 2 ayat 3 ayat haju ceurik kosong cikup apa gitu ulah moal kuat pokona abah mah mun ditah jadi imam maca Quran ceurik bae abah mah unggal poe teh lamun diwadahan cai matana abah mah be atuh mang ember-ember asal maca saayat 2 ayat ke ceurik saayat 2 ayat ke ceurik abah mah pokona ulah jadikeun imam engke bisa careurik kabeh jelema teu kuateun eta panjawara Sida Abu Bakar teh di medan laga mah asal neuleuh Sida Abu Bakar kabeh ginggir tapi ketika maca Quran masyaallah tah ieu zalika fadlullah yu'tihi may
biasa eta kabeh nu dibikin karakter jeung sifat anu aya di sina Abu Bakar teh lain jeung henteu teu diaku ku sina Abu Bakar fadlullahi yatihi may yasha fadl Allah kurnia Allah nu dibikin ka jelema nu dikehendaki ku Gusti Allah wallahu wasi'un alim Gusti Allah teh maha jembar kasirul fadli tegas loba pisan kurniana ieu teh isyarah kana sampurna maha kawasan alim muntur kang maha uninga biman huwa ahluhu ka jelema nu eta jelema teh ahli fadl ieu teh isyarah kana sampurnana ilmu Gusti Allah mah maha sampurna kawasana nu mantak wasiun Gusti Allah mah sampurna ilmuna nu mantak alimun nu mantak nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti ieu dunia kos kieu teh da maha Gusti mah maha uninga Gusti mah maha kawasa Irak dikitukeun aya dina ilmu Gusti Mesir keur kitu aya dina ilmu Gusti Indonesia muncul per harina koruptor ieu teh aya dina ilmu Gusti berarti kurang kuari titah memandang ku Gusti Allah tah kabok-bokan penggede urang nu kurang dipilih teh nu utar atur urang teh dina berbagai masalah teh ternyata muncul setiap hari adalah jelema-jelema kabiadabanana hungkul ieu teh urang keur ditontonkeun ku Gusti Allah deuleu pamimpin sia ti bibit lurahna camata bupatina gubernurna kos kararieu tadi Indonesia teh ieu teh keur zaman bok-brok berarti urang teh ieu teh geus aya dina ilmu Allah tinggal disadari bae kadituna urang ngadoa mudah-mudahan aya pemimpin anu istimewa mudah-mudahan pemimpin anu adil mudah-mudahan aya pemimpin nu jujur anu bisa ngangeunahkeun ka rakyatna ngamahmurkeun ka nagarana sehingga urang bisa ngeunaheun di bawahna mun cara supir teu kudu dikenekan deui pan urang sok bingung jasa urang teh pan boga supir tapi urang sok rem atupannya nyupiran orang jadi kenek mana bos jadi kenek nungguin mah pada orang repes nyawa di tempat hebat supir orang bayang ngarempas bayang ngagas pas iba di tol ngan 30 gaya berjasa pada orang kesel batur gue sehat nyari 30 bae balah turun 25 cak orang ngeureun bae kieu heula atuh sia karena supir teh nyaho giliran aya gitu polisi tidur teu direm gedung bajrug abo ieu supir kieu amat sih masa nah ieu ge pamarentah teh kudu kos kitu giliran di tol nyana bangun dekeureun giliran bae polisi tidur ngagebrug-gebrug nah ieu teh tinggal keur ditontonkeun ku Gusti Allah ja aya dina ilmu Allah aya dina kodrat Allah ngan keur dikiekeun di zaman urang ngaharepkeun pamimpin nu jujur jeung nu adil capek asa daleureun pamimpin urang haus akan kejujuran jeung keadilan nu mantak urang haus lantaran urang macaan kitab bae macaan Quran bae macaan kalam-kalam ulama da jujur teh kieu adil teh kieu tapi ketika ka lapangan ternyata teu manggih urang nu jujur jeung nu adil teh haus anu luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat haus akan kejujuran jeung keadilan hayang nempo pamimpin nu jujur jeung nu adil teh tinggal urang nyanggakeun ka Gusti Allah kahayang urang tinggal kahayang nyanggakeun ka Gusti Allah ngan cak Allah aing bakal mere asal sia kudu berjibaku robahlah negara sia politiklah ekonomina budayana aing nyerahkeun ka sia lantaran ini jailun fil ardi khalifah Gusti abdi ge terang atuh nyuhunkeun hiji jelema mah cak Gusti kamari aing geus ngiriman Gus Dur Gusti dilengserkeun ke aing geus ngiriman deui Gus Dur kedua engke Gus Dur kadua hartina seperti eta coba kuateun tah henteu tiba heula kitu bae trek begitu masa jaya zaman masa kejayaan Islam Kangjeng Nabi sahabat anu opat khulafaur rasyidin masa tabiin ambil alih deui teh ku Yahudi masa kemasan Islam tah masa Raden Patah jaya sadunya teu kebal set 100-200 tahun kadieuna melempem deui sampai 300 tahun kadieuna melempem deui ieu urang geus 500 tahun dikuasai ku ari urang ku Yahudi jeung ku Nasrani can menyat deui Islam sedangkan Islam mah al Islamu ya'lu wala yulaleh kain asal jelemana berpikirna berjibakuna bergerakna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ketika teu sesuai jeung aturan Al-Qur'an mopo bae di jalan tinggal perhitungkeun ku urang pikirkeun ku urang dek datang ka iraha negara urang ieu nu muncul korupsi deui muncul koruptor deui capek
ceuli gadengekeun jelema nu kos karitu eta teh nu utar atur urang teh Nauzubillah min zalika jennya namanya asal urang mah ulah dibere kos kitu ku Gusti Allah Gusti amankeun urang kabehan ye salametkeun abdi sadayana Gusti ulah kabawa kaciut kabawa daging jeung jelema-jelema nu kitu Gusti jadi akhirat ge misah ieu nyana-nyana urang-urang sakali deui mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah disampurnakeun ku Gusti Allah diamankeun ku Gusti Allah sehingga urang aya dina nikmat Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.